Nuhun ibu anu ngandung sareng bapa anu ngayuga. Abdi nanda doana darajati bapa rahayu ti ibu. Duh Gusti, hapunten dosa-dosa abdi sadaya. Pangna jauh di jugjug anggang di teang teu aya sanes jisim abdi ngarepkeun karidoan Gusti. Sabab aya paribasa, mun hirup hayang luhur maka urang kudu daek ngaluhurkeun kanu aya di luhur. Kasaluhureun ka indung bapa, ka para guru, ka para ulama, ka para waliullah sadaya. Tah kumargi eta mugi ya abdi sadaya dibubuhan rahmat ku Gusti Allah kalayan pinanggih jeung kabagjaan waluya dunia akhirat sarta kenging syafaatna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna, man zaro'a liman paka'an nama zaroni wa man zaroni ba'da wafati wajabat lahu syafa'ah. Saha-saha anu ziarah anu dongkap ka jalma alim sarua jeung ziarah ka kami saur Kangjeng Rasul. Saha-saha anu ziarah ka kami saparantos kami wafat maka wajib pikeun manehna meunang syafaat dina poe kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka urang kudu heman ka aranjeunna. Sabab moal sapati-pati aya urang mun teu aya aranjeunna. Cing kade ulah wani-wani ngunghak calutak bedegong marentah jeung nyerikeun sumawona make ngamusuhan jeung ngahina. Hirup urang palja muga moal barokah bakal cilaka dunia akhirat. Nah ukituna mudah-mudahan ku cara kieu Gusti Allah ngaijabah kana dua urang sadayana kalayan barokahna mugi masih dipanjangkeun umur sadayana buat bakal ibadah, digampilkeun milik rezeki, ditebihkeun tina balahi, disehatkeun lahirna batinna sakulawarga, kalayan dijaga diraksa tina pancabaya ku Gusti Allah. Insyaallah bakal waluya bakal jamuga salamet dunia akhirat kalayan kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Rumah tangga engkang sakinah Gusti, boten enten pangeran kejaba jenengan engkang saged paring dumateng kula sedaya keberkahan.